Mimitina bungkusna dibuka tuluy jiwir jero anana pek selapkeun dina tungtung biwir tuluy kenyot bari nyangigir Abdi paur sok sieun kateureun sabab sieun jadi penyakit tambah-tambah sok kantung tereuyeun lami-lami jadi bereuwih. Naha atuh make nurutan pagawean kaum hartawan Abdi hayang nyobian rokok margi tadi tos tuang jengkol. mimitina bungkusna dibuka tuluy jiwir jero anana pek selapkeun dina tungtung biwir tuluy kenyot bari nyangigir Abdi paur sok sieun kateureun sabab sieun jadi penyakit tambah-tambah sok kantung tereuyeun lami-lami jadi bereuwih. mimitina bungkusna dibuka tuluy jiwir jero anana pek selapkeun dina tungtung biwir tuluy kenyot bari nyangigir Abdi paur sok sieun kateureun sabab sieun jadi penyakit tambah-tambah sok kantung tereuyeun lami-lami jadi bereuwih. Naha atuh make nurutan pagawean kaum hartawan Abdi hayang nyobian rokok margi tadi tos tuang jengkol. mimitina bungkusna dibuka tuluy jiwir jero anana pek selapkeun dina tungtung biwir tuluy kenyot nyanyi bari nyangigir Abdi paur sok sieun kateureun sabab sieun jadi penyakit tambah-tambah sok kantung tereuyeun lami-lami jadi bereuwih. mimitina bungkusna dibuka tuluy jiwir jero anana pek selapkeun dina tungtung biwir tuluy kenyot bari nyangigir Abdi paur sok sieun kateureun sabab sieun jadi penyakit tambah-tambah sok kantung tereuyeun lami-lami jadi bereuwih. Naha atuh make nurutan pagawean kaum hartawan Abdi hayang nyobian rokok margi tadi tos tuang jengkol. mimitina bungkusna dibuka tuluy jiwir jero anana pek selapkeun dina tungtung biwir tuluy kenyot punyai bari nyangigir Abdi